Pamirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah hirubil alamin. Urang tiasa patepang deui di Jomantara. Tangtosna dina acara cerita Sunda baris medal cerita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang damang syukur we nya upami damang mah eta anu disuhunkeun ku urang siang kalayan wengina nyata sehat lahir sinareng batin. Alhamdulillah mang oge sapara kanca dina danget ieu aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina sehat wal afiat itunya. Tah ku kituna mangga urang teraskeun nyata cerita Sunda, cerita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, karangan atanapi hasil karya cipta Mang Egi Fajri, dicanda ku Mang Egi Fajri dina bagian anu ka-16 itunya. Alhamdulillah tekara rasanya urang tos dugi ke anu ka-16. Nanging tong hilap ka pamirsa anu nongton dina ieu channel supados emang tiasa neraskeun cerita-cerita Sunda anu salajengna tong hilapnya dina channel nyaeta wek cerita Sunda channel. Sok subscribe we saloba-lobana gitunya. Kukituna tong nyang kolong teng kana waktos mangga urang ngalajengkeun dina cerita Sunda carita Wadul Hayang Sugih Miara Tuyul dina bagian anu ka-16. Sok urang ngamimitian prung Hei batur-batur, orang penting ieu cenah dek aya kumpulannya di imahna Abah Haji Durasid. Bugu, Markim, kebeneran orang kebal di kampung orang teu aya riungan, teu aya gempungan. Nya penting ieu mah kebeneran orang baris aya kumpulan cenah di imahna Abah Haji. Meniku kebal pisan urang ye reheun kampung. Nya san. Lah orang pangaruh bae aya kumpulan mah. Lain ya. Kem. Nya ieu mah cek beja, ieu mah cek beja. Aya beja naon san? Dedengean mah cenah si Ohim jeung Kang Dudung geus kapalingan cenah euy. Kapalingan naon teh? Uing mah teu ngadeng-ngadeng san. Ari maneh Kim? Yo, si Ohim jeung Kang Dudung cenah kalengitan duit. Nah nya kitu. Ngadenge mah Bahasa Iraha eta. keur penting. Ai ku aya bae deui nya. Ngan lain nya eta si Ohim jeung Kang Dudung cicing ge baroga duitnya baroga tendenan. Ih
ngaranna ge jelema Kim. Komo bari jeung manehna mah usahana leukeun. Sanajan bae jeung dagang ge. Nyanya pelebah dinya nama. Ari geus dewek. Nah, Ngaranna ge usahana ge heueuh. Ngan ukur ngarit, ngan ukur ngajual suluh. Boro-boro jeung tundan teundon, jeung maraban anak pamajikan ge asa ku arareungap. Lamun ngingetin kadinya mah dewek ge sarua. Ngan ari nanaon ge ngaranna ge milik jelema. Ngan kitu teh nya heueuh geus dasar lain milik. Malah dibadog rampog. Geus kandeng tuh hai. Itu si Ohim jeung Kang Dudung kadararia tuh jeung Pak RT. Geus geus maneh ulah loba omong geus. Geus gandeng geus. Mararane San Sarkim Nya ya Him. Him karena dia tah nya Nah mararane mah kalah kating cinutrung di darieu. Lain ger arah supatuka ditutuh kayak mana Abah Haji. Ya ya Pak RT bari ngantos anu sejen. Bet ari sintoy ngasup ti heula mah. Nya lah. Pak RT bisi mah pajarkeun hayang ngopi gitu. Kuararaneh bae Pak RT mah. Ari maneh Sarkim. Hari masalah opieun mah geus pasti aya. Sok ka mana-mana bae taun teh. Geus hayu Tong di dari ieu Goreng ka tinggalina. Nya ayo tuh. Ayo Geningan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun pisan ka warga masyarakat Kampung Cirembu. Regreg ya simkuring. Ngarasa bunga nu aya. Tos nyumponan pangulem kaula. Sumuhun ya Abah Haji. Sumuhun Pak Haji. Samohon Pak Haji. Kumaha damang Pak Haji? Alhamdulillah. Abah oge sehat walafiat ya. Bangga caralik. Atur nuhun. Atur nuhun Ayeuna ka warga masyarakat Kampung Cirembu. Hatur nuhun dina kasumpinganana. Kumaha ka warga masyarakat tos kempel sadayana. Propi nama parantos ya Bah. Parantos juga nama Abah. Kin sakedap ya. Abah Haji. Sok bade aya naon ya Pak RT? Sadayana tos rempeg, tos kararempel. Tapi anu can katingali-tingali ieu teh juragan Mukri. Nah teu di wartosan kitu ku Pak RT. Tadi siang parantos ka
Rorompokna saurna mah bade ka dieu tapi teu ayanya. Sama kieu bae Pak Haji kumargi waktos-tos wengi ieu. Urang lajengkeun we lah, teraskeun we. Oh, mohon ari kitu mah sigana mah juragan Mukri mah teu kaburu lah maklum lah anu namina ge pembisnis. Nya kitu tah Pak Haji. Ngalah Pak Haji kapetingan teuing ya, mendingan orang teruskan wae. Oh, nya sok urang awitan we nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ka warga masyarakat Kampung Cilembu, Abah ngahaturkeun nuhun laksa keti kabengahan. Parantos rurumpaheun ka bumina Abah. Kukituna urang ucapkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Rehna urang dina wengi ieu, dina danget ieu tos dipapare nikmat. Nikmat sehat sareng nikmat sagalana. Alhamdulillah ku aya izin di Nu Maha Kawasa, urang tiasa riung mungpulung bengkok ngaronyok di bumina kaula. Kukituna bade ngauningakeun ka warga masyarakat Cilembu, rehna dina wengi ieu Abah sakaluargi bade ngayakeun tasyakuran. Nyaeta Abah teh ngaraos bingah, ngaraos bagja lan sugema. Umargi putra Abah nyaeta Cepatur anu diantos-antos ayeuna parantos sumping tos kumpul deui sareng kaluarga. Tah dina wengi ieu lah Abah sakaluargi ngayakeun tasyakuran, rehna urang patut sakirana ngucapkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Rehna putra Abah nyatana Cepatur aya dina kasalametan, aya dina lungsur langsar, sareng mulihna deui teh aya dina sehat wal afiat. Eta anu kahiji. Anu kadua na saentosna urang rengsek tasyakuran baris aya anu disawalakeun atanapi anu dimusyawarahkeun, khususna pikeun kapentingan warga masyarakat Cilembu. Umumna keur balarea sakumna muslimin sareng muslimah. Oh, leres. Leres. Loros. Satu acana urang ninjakana acara pokok nyaeta acara tasyakuran. Saurna Cepatur bade aya anu didugikeun
terutami ka bapak-bapak warga masyarakat Cilembu anu parantos hadir di ieu tempat riungan. Mangga cepatur waktosna nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka punbiang parantos masihan waktos. Oge ka bapak-bapak warga masyarakat Kampung Cilembu anu parantos hadir di Bumi Simabdi. Simabdi lintang nganuhunkeun pisan parantos rurumpaheun ngalengkahkeun dua sampeanana atau sumping ka rorompok Simabdi. Nya terutama nama Simabdi teh henteu panjang lebar dina cacariosanana lintang tinggal nuhunkeun ka bapak-bapak oge simkuring teh ngaraos bingah ngaraos sugema rehna dina wengi ieu tiasa kukumpulan deui sareng kaluargi oge sareng warga masyarakat Cilembu. Sareng nyuhunkeun pidoana rehna sim abdi teh mugi-mugi saterasna dipaparin sehat oge ka warga masyarakat Kampung Cilembu ieu pamugi tiasa nampi tiasa nampak deui ku kadongkapanana sim kuring. Lintang bingah, Cep. Lintang bingah, Cep. Atuh lintang bingah pisan, Cep. Da diantos-antos pisan. Hatur nuhun ka bapak-bapak hatur nuhun. Pikeun nyingket waktos si abdi teh ngulem ka bapak-bapak lintang ti disuhunkeun doana oge disuhunkeun ridho galihna pikeun ngadoakeun si abdi sakaluargi sangkan dijauhkeun tina balai diceketkeun rezeki sareng dilancarkeun sagalana. Amin. 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 Rupinangan sakitu di Simabdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Hatur nuhun Ka Pun Putra. Mangga acara pokok urang awidan wae acara ieu baris dipimpin ku Bapak Ustad Duloh. Mangga Pak Ustad Duloh. Oh, hatur nuhun bahagia hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang warga masyarakat Cilembu acara tasyakuran parantos rengse alhamdulillah da aya halangan harungan naon-naon. Bingah ya sim abdi hatur nuhun pisan ka bapak-bapak. Oh, hatur nuhun Abah Haji mohon. Tapi ka warga masyarakat Cilembu
sadayana tong waka ararwi kumargi dina wengi ieu urang baris aya anu disawarakeun baris aya anu dimusyawarahkeun. Oh mangga Naon kira-kira anu baris dimusyawarahkeun ya Abah Haji? Oh, hatur nuhun Cap Nurdin. Kin urang di awitan we musyawarah. Tapi teu aya nu ararwi can? Teu aya, Abah Haji. Ngantos ya. Oh, mohon mangga. Ka warga masyarakat Cilembu sakali deui Abah ngaturkeun nuhun ka sadayana parantos sumping ka ieu bumi Abah tah ayeuna baris anu dimusyawarahkeun teh mangga urang ngawakilkeun ka Pak RT kumargi sagalana parantos di serahkeun ka Pak RT. Mangga Pak RT pikeun ngajelaskeun naon anu baris diusawarakeun dina wengi ieu. Oh, hatur nuhun ka Abah Haji, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ka bapak-bapak hadirin warga masyarakat Kampung Cilembu, sim kuring salaku RT di ieu kampung kawakilan ku keluargana Cepatur nyaetana ku keluargana Abah Haji Durasid terutamina. Rehna anu baris dicawalakeun dina wengi ieu nyaeta naon anu parantos direncanakeun ku Cepatur baris dipedar anata napi dipaparkeun dina wengi ieu. Alhamdulillah rehna Cepatur ayeuna parantos kumpul deui sareng urang, parantos riung mungpulung deui. Berijeng sakaligus anjeunna teh gaduh cita-cita ti baheula gaduh kahayang ti bubudak. Nyaeta caurna di kampung urang teh anjeunna hoyong ngadirikeun pondok pasantren. Kumaha bapak-bapak? Alhamdulillah, setuju pisan eta oge lah. Atur nuhun upami satuju mah tah kukituna ka warga masyarakat Cilembu hayu urang paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan sareundeuh saigel sapihanean ceuk paripaosna teh kadarat jadi salogak kacai jadi saleuwi. Sangkan urang ngawujud cita-cita Cepatur ieu hayu urang babarengan ngayakeun gotong royong mulai ti isukan mulai ti dinten Sabtu. Tah. Isukan mulainya Pak RT? Isukan Pak RT? Ya, urang isukan mulai ngayakeun swadaya masyarakat. Nyata pikeun ngagali batu di Lebak. Nyata di Solokan Cihanjuang.
mulai ngagali batu urang pikeun nyieun pondasina. Oh siap. Siap. Ya. Oh, ari kitu mah. Sae Jang RT. Ngeun ari aki kumaha ieu ngagali batu. Ya aki mah geus teu batanaga. Boro-boro ngagali batu, ngagali sumur leutik ge. Geus teu bisa ai taeun teh. Ari aki bet aya wae naon ari sumur leutik teh sok banyo lah itu teh. Nah anu parantos sararepuh mah ya seperti Aki Engkoy, Abah Latif, Abah Dulhak jeung nu sanesna teu nanaon teu kaluar tanaga oge. Tah hitung-hitungnya jeman mah atuh kudu wae hadir. Oh gitu, ieu mah kieu we, ieu Pak Jang RT. Abah ku tenaga teu bisa. Ya memang geus sakti karipuhanana. Keun lah insyaallah. Cek paribasana opieun sagelas rokok sabatangeun mah. Abah baris naur lah. Hitung-hitung ojol tanaga. Itu hade tah. Hade. Sae we sae. Ya memang eta ge termasuk kebutuhan eta teh. Hatur nuhun pisan niat hadena Aki Engkoy, hatur nuhun. Sareng anu sanesna oge upami memang teu kaburu waktu atanapi memang ku aya halangan naon wae tah teu naon aya niatan hade seperti Aki Engkoy oge gitu demi kalancaran urang kabehan. Siap lah. Punten ya Pak RT bade usul ya. Bade usul naon maneh Komeng. Meureun kudu aya anu keliling ya di kampung. Nya misalkeunana anu kasebutna aya pungutan teh ya. Bisa aya anu rek merelek teh naon teh kumaha tah. Tah sae eta aya usul kitu oge. Insyaallah eta oge baris dayakeun tin diatur aya anu bagian kelilingna kitu tah. Ieu mah nu penting urang wujudkeun we heulaanan mulai ti icukan urang mulai ngayakeun swadaya masyarakat gotong royong. Kumaha satuju? Setuju. Rupina musyawarah urang dina wengi ieu urang cekapkeun we heula nya yen urang obrol-obrolan mah sambil ngopi gitu dah. Sanes kitu Pak Haji. Oh, sumuhun Pak RT sumuhun. Rupina sakitu wae tutup akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka Bapak RT parantos ngabejer beaskeun perihal naon anu baris direncanakeun ku putra Abah gitu. Atur nuhun Pak RT. Pamirsa sadaya rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu cerita Sunda cerita Wadul dina judul Ayang Sugi Miara Tuyul dina bagian anu ka-16. Kukituna Mang Egi Pajri sapara kanca
ngaturkeun nuhun dina sagala peratosanana ka pamirsa anu nuju ngadangukeun ieu carita Sunda. Kukituna sakali deui tong hilap ka pamirsa anu nongton dina ieu channel nyata dina channelna teh Kwek Carita Sunda channel supados emang tiasa mintonkeun deui carita-carita Sunda anu saterasna mangga subscribe sareng di share saseueur-seueurna kitu nya. Atur nuhun hapunten bilih aya cariosan anu kurang merena sanes waktos urang patepang deui. Atur nuhun permios cag